Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haturan ka pamiarsa baraya sadayana tepang deui sareng sim kuring Dadang Supriyadi dina channel YouTube Aji Sawingkur. Urang neraskeun hanca dongeng nu katunda nu judulna Raden Rangga Kusuma. Ayeuna bade diteraskeun dina bagian anu ka-22. Mangga urang dikawitan. Angken piwarang kalebet nyaing tembal hiji sora nu kaluar ti lebet bumi tetela hiji sepuh nu teu aya sanesnya eta Kiai Raksajaya sareng embubuhun ulung nu nuju ngadeg di teras payun. Raden Rangga Kusuma teras ngalieu kanu jadi guruna bari teras mastakana manggut. Sri Tanjung nu masih kene ngajanteng di sagigireun Raden Rangga Kusuma teras nyarios. Mangga Raden, hatos diantos ku eyang uyut. Raden Rangga Kusuma teras ngareret ka Sri Tanjung bari nyarios. Nyimas, akang mah sok emut basa ku Nyimas dipaparin cai kopi, karaos, gula sareng kopina teh. Mangga Kang, ke ku abdi dipangdamelkeun. Kituna teh bari duanana tuluy ngalengkah muruk ka tepas payun. Di tepas payun nuju caralik ngalingkung Raden Rangga Kusuma nu di payunan kunu gaduh bumi Kiai Raksajaya bubuhun ulung sareng Sri Tanjung. Di payuneunana atos nyampak cai kopi sareng susuguhna kenging ngahaja ngala tina hasil kebon. Kiai Raksajaya muka obrolanana. Raden, alhamdulillah kimajusi atos karingkus ku Raden. Nu salajengna tindakan Raden bade kumaha kanggo ngajalankeun tugas ti Kangjeng Adipati. Raden Rangga Kusuma teras ngawaler. Sateu acan abdi ngabadankeun tugas nu salajengna, abdi hoyong uninga kabarna ti eyang guru. Perkawis naon Raden? Dupi eyang sepuh sareng eyang embu atos rengse ngadongkapan ka karajaan Jin Kirincing Buntu sareng karengrengan Jin Ki Suhu 7 nu aya di Curug Ereng. Oh, perkawis eta atos ditepangan ku si eyang jeung si eyang embu. Kieu dongengna hasil babadantenan sareng Prabu Rangga Jayabuana nu ngarajaan karajaan Kirincing Buntu. Derekdek ku Kiai Raksajaya didadarkeun ngeunaan basa poe kamari aranjeunna ngadongkapan ka Cileuweung Buntu, malahan didadarkeun ngeunaan kasanggupan ti Raja Jin pikeun pindah tempat jeung geus nya tujuan malahan mah menta waktu salila 40 poe 40 peuting kulantaran deuk aya hajatan deuk ngawinkeun nu jadi budakna. Tah, kitu Raden ngeunaan dongengna nu ku si eyang jeung si eyang embu basa dina waktos wengi kamari nepangan ka karajaan Jin teh. Raden Rangga Kusuma nu ti tadi ngadangukeun nu didongengkeun ku nu jadi guruna mastakana unggut-unggutan kahartoseun pok anjeunna sasauran. Kahartos saupami kitu mah janten kanggo abdina oge aya waktos kanggo persiapan dina ngalaksanakeun tugas. Tangtos abdi bade wangsul heula ka Kadipaten
bade ngalaporkeun sakurnu atos kajantenan di Cileuweung Buntu sareng sabudereunana. Sareng bade ngajagrageun tawanan Ki Majusi kapayuneun Raden Adipati di Sumedang. Sae Raden, margi aya kene waktos kanggo Raden sasayogian. Hatur nuhun Eyang Guru, enjing abdi bade mulih ka Kadipaten. Ayeuna abdi seja amitan kapun Guru. Insyaallah kapayuna urang sadayana tiasa dipendakeun deui kumargi tugas abdi teu acan rengse sadayana. Leres sae Raden, saur Kiai Raksajaya. Ari embubuhun ulung nu harita nuju ngabandungan nu ngarobrol pok ngiring nyarios. Iraha kinten-kintena Raden bade nyumpingan deui ka dieu. Neraskeun tugas sareng deui teu kebat nyariosna embubuhun ulung. Ngaliuk kanu jadi incuna nyaeta Sri Tanjung. Nu direret kalah ka kerung bari jeung hatena teu puguh rasa. Ari Raden Rangga Kusuma nyeh seuri bangun nu atos ngartoseun matak nu jadi guruna nyarios kitu teh. Pok anjeunna ngawaler nu ditujukeun ka Sri Tanjung. Insyaallah Nyimas, akang oge bade nyumpingan deui ka Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan saupami atos rengse di Kadipaten. Malahan mah akang oge aya maksad kanggo neuleuman deui elmu batin sareng kagoiban ka Eyang Guru. Nyimas Sri Tanjung ukur unggek mastakana bari socana ngareret ka Raden Rangga Kusuma. Dina jero parasaan batinna geus mimiti ngagolak aya parasaan nu aneh nu susah pikeun jawabanana. Nya kitu deui kanggo Raden Rangga Kusuma, anjeunna hoyong gera-gera neuleuman elmu kanu jadi guruna kusabab tangtuna oge bakal aya batur ngelmu jeung bakal betah mun seuk cicing di Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan kusabab aya nu geus narik kana hatena. Tapi duanana oge dina perkara mukakeun hate mah acan bisa mastikeun nu leuwih jero. Kusabab keur maranehna oge kakarek sabatas kenalan. Raden Rangga Kusuma nyarios dina lebet manahna. Sri Tanjung mah beda pisan jeung ilaharna awewe nu sajena. Manehna mah kurapekan dina ngurus nu jadi eyangna. Sugan we ieu teh pertanda nu hade keur kuring. Sok mangga Raden dileueut cai kopina sareng lalauhna oge teu aya nu sae, saur embubuhun ulung nyarios ka Raden Rangga Kusuma. Raden Rangga Kusuma ngarenjak kagaruwahkeun baru rumpang rempeng pok anjeunna ngawaler. Hatur nuhun Eyang Embu ditampi leuteunana. Kituna teh bari panangan katuhuna ngaragamang kana cai kopi nu haneut keneh. Suruput tetela geuningan cai kopi teh karaos nikmat mata konsentrasi kana pikiran. Pok Raden Rangga Kusuma sasauran deui. Sanes kirang sono Eyang, abdi ayeuna bade pamit wangsul margi bade aya bujengeun sareng kedah sasayogian kanggo wangsul dinten enjing. Sumuhun atur Raden. Salam ti Eyang jeung si Eyang Embu kanggo Raden Adipati di Sumedang. Waalaikumsalam. Insyaallah bade didugikeun ku abdi. Nu saterasna mah Raden Rangga Kusuma pamitan ka sadayana ka Kiai Raksajaya, embubuhun ulung sareng Sri Tanjung. Anjeunna janji bade nepangan deui ka Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Pikeun neruskeun nyuplih elmu ngalak pangabisa kanu janten guruna nyaeta Kiai Raksajaya nu osok disebat Eyang Sepuh. Sareng embubuhun ulung nu sok disebat Raden Gelung. Malahan mah aranjeunna oge osok disebatna Sang Hyang Sepuh nu linggih di Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan.
nu pernahna di sisi Cileuweung Buntu sisi Walungan Citarum nu berasna kahiji leuwih nu nelahna leuwih juri nu mangsa harita mah dicicingan ku sabangsa makhluk ti bangsa jin. Ayeuna urang nyarioskeun di lembur Cisagara pernahna di bumina Ki Jago. Kaayaan puting di lembur Cisagara keur meujeuhna sareureuk budak. Sora jangkrik ngaderik dipaesan ku sora gaang. Hawar-hawar kadenge sora manuk buk nu keur neangan kadaharanana. Di bumina Ki Jago keur ngalingkung aya patua kampung palebe jeung 2 urang ronda nu keur katugasan ngaronda. Aya Mangkonod jeung Jang Sadut. Ari ronda nu lain nama aya nu kabagian jaga di pos ronda. Aya oge nu kabagian ngaronda ngurilingan ka sisi lembur. Maklum kaayaan lembur teh acan bisa disebut aman kusabab garong nu ngakukeun 7 jawara acan kacerep kabehanana. Malahan keur urang lembur Cisagara geus meunang laporan ti Ki Jago nu kungsi nyaksian nu keur begalan pati di Tegal Ereng. Raden Rangga Kusuma sareng dedengkot rampog nu nelahna Ki Majusi. Tangtuna ku Ki Jago oge hal ieu teh perlu dilaporkeun ka patua kampung. Pok tua kampung nyarita. Kangjeng Dalem teh kacida saktina anjeunna tiasa ngalumpuhkeun pamimpin garong grot nu nelahna 7 jawara nya nu ngaranna Ki Majusi. Apaan eta nu boga rencana deuk berok ka nagara teh jeung deui hate bapa oge ngarasa bunga. Mudah-mudahan kahareupna moal aya kitu kieu ka urang lembur nya maksud bapa mah moal aya deui bangsat garong nu ngagalaksak ngaruksak ka jero lembur. Nu nembalan teh Ki Jago. Nu saterasna tindakan urang sadayana kedah kumaha? Ari nu ngajawabna teh palebe. Kieu Jang Jago leuwih hade dina poe isukan isuk-isuk keneh urang salarea urang nepangan ka Kangjeng Dalem ka Curug Ereng palebe. Nya Jang Jago anjeunna sareng rombongan nurutkeun ronda mah masih keneh ngawengina di caket Curug Ereng. Muhun palebe saya nama urang pendakan Kangjeng Dalem sareng rombonganana malahan mah urang maparin hasil tatanen ti urang lembur. Apaan di lembur urang mah sok nyadiakeun leuit keur tempat nyimpen sabagian hasil tatanen jeung hasil kebon. Nya alus eta teh Ki Jago nya satuju pisan keur bapa mah. Nya urang pasihan we hasil tatanena mudah-mudahan kaanggo ku Kangjeng Dalem. Nya halus bener-bener petua oge Ki Jago tangtosna Kangjeng Dalem sareng rombongan peryogiun. Patua kampung sirahna unggutan terus ngalieu ka Ki Jago pok nyarita deui. Bapa teh aya carioskeun ka Jang Jago. Perkawis naon patua? Kieu Jang Jago. Saur Jang Jago cenah pamimpin rampog nu nelahna Ki Gandawa manehna teh geus kabur teu kungsi kacereg ku Kangjeng Dalem. Mun leres patua malahan mah kaburna teh jeung anak buahna nu ngan kari 4 urang. Tah ku hal perkara eta tangtuna keur bapa oge jadi pikiran sok sieun maranehna teh nya Ki Gandawa jeung 4 urang anak buahna daratang deui pikeun ngacak-ngacak lembur Cisagara. Ku kituna kudu kumaha tindakan urang salarea lamun geus kieu. Ki Jago ngahuleng bari halisna rada kerung mikiran kudu kumaha halusna. Sajongjongan mah nu araya ngalingkung teh jarempe siga nu keur milu mikiran ngeunaan perkara ieu. Teu lila kituna teh buru-buru Ki Jago nyarita. Kieu patua oge palebe sareng saderek ronda sadayana dina perkawis ieu mah urang obrolkeun enjing ka Kangjeng Dalem margi kanggo urang sadayana mah kedah asak ngemutanana sareng aya nu langkung wajib pikeun ngarengsekeunana nyaeta
Kangjeng Dalem nyalira nuju ngemban tugas. Oh, nya atuh jang jago. Hari kitu mah kabapana oge jadi regreg. Mudah-mudahan ti Kangjeng Dalem gaduh carana nu sae kanggo ngarengsekeun ieu pasoalan. Muhun patua, urang antos kaputusan ti Kangjeng Dalem dina dinten enjing. Antukna salarea nu keur ngalingkung teh terus ngobrolkeun ngabadamikeun perkara keur kahareupna. Tangtuna oge keur patua palebe jeung 2 urang ronda ngaraos kagum ku ayana Kangjeng Dalem Raden Rangga Kusuma nu atos tiasa ngalumpuhkeun pimpinan garong. Kacaturkeun poe isukna, patua kampung palebe jeung Ki Jago nu diiringkeun ku 2 urang ronda lembur Cisagara. Ari 2 urang ronda nu ngiringkeunana teh nyaeta Mangkono jeung Jang Sadut di lembur Cisagara ka sisi Cileuweung Buntu mah ukur kahalangan ku walungan Citarum. Kabeneran dina mangsa harita teh masih keneh halodo. Walungan Citarum oge caina teu ngagulidag jero nangan sasamet bitis, tapi ari gawirna mah ngalung kawing. Aya oge cukang hawi keur pamentasan ngan rada jauh kudu lempang heula ka Tonggo. Pernahna di Leuwi Panjang aya sasak tina hawi pikeun pamentasan keur urang lembur mun sakalieun nya bakadaya. Kusabab dina mangsa zaman harita mah kadaya teh kacida jauhna, turun gunung unggah gunung mapai-mapai pilemburan. Teu kacaturkeun di jalana, patua kampung jeung rombongan geus anjog ka tempat ngawengina Raden Rangga Kusuma. Ku Raden Rangga Kusuma dibagjakeun bari teras tali ngalingkung, salalikna dina taneuh bari diamparan ku Sama. Hapunten patua oge kapupuh lembur Cisagara sadayana abdi teu tiasa ngabagjakeun ku margi tempatna nu sakieu waluratna. Patua kampung terus ngajawab, teu sawios-wios Kangjeng Dalem, bapa mah sanes tamu menak, malahan mah bapa oge gaduh rencana kanggo kapayuna. Rencana naon patua? Bapa sareng sadayana warga lembur Cisagara bade pangdamelkeun bumi panggung kanggo mondok Kangjeng Dalem, tangtosna bakal pilamiun Kangjeng Dalem di daerah ieu. Oh, perkara eta nya nuhun sateacana patua, ngan abdi moal tiasa mantuan ngadegkeun bumi panggung pangreurehan, kusabab abdi sareng rombongan kedawangsul heula kanggo ngalapor ka Kangjeng Adipati di Sumedang dina poe isukan. Dupi miosna bade enjing geus pasti dina poe isukan sakalian bade masarahkeun tawanan Ki Majusi jeung anak buahna. Dupi Ki Gandawa pamimpin rampok sareng anak buahna nu teu acan kacerek. Kumaha saterasna kanggo bapa mah hariwang sieun manehna teh ngaranjah ka lembur-lembur deui. Tembal patua kampung negaskeun malahan mah palebo oge milu nyarita. Saena mah sakantenan tewak si bangsat garong teh Kangjeng Dalem ngarah urang lembur ngarasa jongjon. Raden Rangga Kusuma mastakana unggut-unggutan, anjeunna oge atos ngabaca kahariwang palebe jeung warga lembur pok nyarios. Perkawis eta mah ku abdi oge atos kaemutan, abdi bade saenggal-enggalna nyumpingan ka Cileuweung Buntu saupami pidameleun di Kadipaten atos rengse, sareng abdi oge kedah nyungkeun arahan sareng petunjukna ti Kangjeng Dalem Adipati di Sumedang. Sumuhun mangga Kangjeng Dalem, saupami kitu mah kabapana oge janten regreg. Tembal patua kampung bari unggul pok Raden Rangga Kusuma nyarios deui ditujukeun ka Ki Jago. Raden Manti, naha Raden teu gaduh niat hoyong ngabdikeun raga di Kadipaten Sumedang, saupami Raden kersa mah abdi nu bakal nyariosna ka Kangjeng Adipati di Sumedang. Raden Manti nu nelahna Ki Jago terus ngajawab, sim kuring mah sanes teu hoyong babaktos ka nagara, nanging sim kuring hoyong milari heula luang sareng pangalaman sareng kedah nyarios heula ka pun guru di Cirebon. Oh kitunya, sae atuh saupami kitu mah kanggo Raden abdi baris nyayogikeun tempat kalungguhan di Kadipaten. Hatur nuhun Kangjeng Dalem. Antukna babadamian atau serengse
tatamu ti lembur Cisagara amitan bade aruih ka lemburna. Poe isukna rebun-rebun keneh Raden Rangga Kusuma sareng rombongan sejamios bade uwih ka Kadipaten di Sumedang. Anjeunna janji bade nyumpingan deui ka Cileuweung Buntu bade neraskeun hanca pidameleunana. Alhamdulillah carios dongeng Sunda nu judulna Raden Rangga Kusuma parantos tamat. Insyaallah kapayuna bade diteraskeun deui dina bab pedaran salajengna. Dupi sambunganana Raden Rangga Kusuma kusim kuring nuju disiapkeun deui. Hatur nuhun wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.